yuk. Mang. Nah, malu. Kami yang mah. Lah, baraknya tuh badahareun kalau baknya mah. Kan beak teh dahareun beakeun heula ieu. Kudu tanggung jawab. Abi atuh kumpulan yuk. Lah dahareun baknya nah ieu. Beakeun heula ngopi lah. Dalila tuh kudu tanggung jawab. Tanggung jawab naon atuh? Ayo teh zaman teu pararugu lah sieu dari awewe kolong tengah peuting teh. Yo janari. Ih, sok kitu ieu. Ayeuna teh loba nu bararutuheun ku awewe teh. Cing karunya atuh mah cenong atuh. Semua bisa ngalekan. Naon atuh tah dahareun ge can beak. Beakeun heula. Inong sa si Inong Inong sa. Iya yang paling atuh. Ieu dahareun lebakna ke geus beak dahareun we. Ih, geus peuting sieun. Tah. Ayeuna mah loba nu bararutu ku awewe teh peuting. Karunya atuh. Sok ka ngopi mending ngopi ah. Tadi ngopi wae. Ieu kok kayak ocong sawaya Sok kieu beakeun mah. heula. Kok kayak ocong we aku mah. Sieun ah. Nah, kita we ada pentingan. Tapi antarkan ya. Diantarkan ya. Tanggung jawab, ah. Siap. Adanya sih ayah sarana keur ngarokok sih paling sing-singan sia Allah geher sia aya awewean sing-singan sia kurangnya kebenarannya ieu mah alah pas pisan lain sing-singan sia ku ieu alah ieu malus sing-sieun sia wae ngatingalikeun ah. Sok tah beakeun ngopieun tah. Ada kebaan. Ayun. Hari itu banget tahun. Naon eta teh naon sing kilinci. Yo, kelinci marmot. Kena bodas. Eta mah soang. Soang naon? Soang. Suung kitu mah di lembur malah basuung. Itu war biasa namanya. Orang tuar orang Tuar. suung ieu mah tah tingali. Eta masih onyong. Masih onyong. Soang cager. Aman. Saha wawo jeung juri kieu? Saha ye? Si onyong. Si onyong anu dihanap. Heeh. Nah, bukna jadi beuleum euy. Aduh aing mah. Area baing ge tempona ge Aing dibuka keur aing sieun. Naik dari buka terus Tadi mana jika suung aing atuh. mah